di tembong-tembong teh ngarah naon, ngarah janten uswah. Ari uswah teh janten suri tuladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Kangjeng Rasul teh gaduh uswah hasanah, rek nyontok ka saha adi sumput-sumput. Ibu teh budak hayang soleh nitah berjamaah cek ibu teh. Nitah maca Quran, ibu teh laun maca Quran teh. Berjamaah tara ka masjid. Da abdi mah sieun ria teu dicontohan budak teh. Nah akhirna budak teu apaleun kolotna sok ibadah. Nah tak kedah disebut teh uswah. Tapi urang ge kedah hati-hati. Urang dina ngalaksanakeun ibadah bisi katempelan panyakit ria. Sabab ari ria mah pamer mah eta amal anu asalna tina panyakit hate. Ria atanapi ikhlas urang ibadah teu apal, punten Bu. Tiasa janten nu nembongkeun ibadah ikhlas, tiasa jalmi nu nyumputkeun ibadah ria atanapi sabalikna. Da ikhlas teu ibadah, ikhlas jeung teu ikhlasna ibadah mah eta mah urusan hate. Maka di dieu urang sadayana urang senja kumaha niatna we numawi ba'dul ulama nguningakeun urang teh dipiwarang ku Allah teh fa'budullah mukhlisina lahuddin, pek anjeun ibadah ka Allah kalawan ikhlas pan kitu. Ada abdi teh kumaha cenah hoyong ikhlas teu tiasa wae ngawitan jalmi dina ngalaksanakeun ibadah mah moal tiasa ikhlas. Jalmi nu diajar ibadah model urang hese ibu ikhlasna teh pasti wae aya hoyong pamerna, aya riana, aya hoyong sagala rupi we. Jalmi teh aya kahoyong